wasallam man qala sholihata yaumil jum'ati qabla sholatil ghaddati astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin ghafarallahu dunubahu walau kanat misla jamadil bahri. Ibu-ibu ahli pangawasan anu kusin kuring mimpi orongan dipayun sumangga urang sanggageun puja kali puji kadat Allah anu maha suci anu mana ku tasir qudrat sareng irodatna urang sadaya masih kene tiasa ngalaksanakeun di antawis kawajiban urang nyatana nyupri ilmu anu pamudah-mudahan ageng manfaatna ageng barokahna malah mandar urang tiasa ngamalkeun kana naon anu dituwikeunana. Shalawat sinareng salam pamudah-mudahan salamina disanggakeun ka junjungan urang sadaya mataolang sakabeh jalma nyatana habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dayeulan kula wajibna ka sahabatna ka para tabi'in sareng tabi'atna anu pamudah-mudahan dugi ka urang salaf umatna ngengingkeun kana sabaatul ulama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu ahli pengawasan anu kusin kuring dipihormat. Insyaallah bade ngadugikeun saalit di antawisna naon perkara anu dicarioskeun ku hiji sahabat nyaeta sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kantos ditaros hina suila ma khairul ayyami pun cenah pamenten Ibnu Abbas kira-kira ma khairul ayyam naon pangalusna poe atawa dinten naon pangsaena. Salajengna wa ma khairus suhur din sasi naon atanapi bulan naon anu kaentan sae. Anu katilu wa ma khairul amali amal-amalan naon anu dientan sae. Maka eta sahabat Ibnu Abbas dina nalika ditaros hina tilu perkara anjeunna ngawal pakola maka ngawal itu Abdullah bin Abbas saur anjeunna kieu khairul ayyami yaumul jum'ati ieu cenah ayeuna tadi anjeunna ros dinten naon pangsaena maka Ibnu Abbas ngawal pangsaena dinten nyaeta dinten Jumat anu mana lamun ayeuna dietang atanapi kauningan kusadayana dinten teh kan 7 pentennya kawin pada dietang Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu atanapi Ahad. Tak tinu 7 aya nu langkung sae nyaeta dintenan Jumat. Janten pertarosan kunaon pangna dinten Jumat pangsaena li'annahu sayyidul ayyam kusabab yaumul Jumat jadi sayyidul ayyam jadi dulungan jadi gegeden pirang-pirang poe. Bahkan sadaya ulama ngaitkeun sareng wengian Jumat dintenan Jumat
Jumat termasuk kana sayyidul layal wa sayyidul ayyam. Kunaon pangna kitu eta Jumat dihususkeun dilebetkeun kana pangsaena dinten kusabab aqtahullahu ta'ala Allah masihkeun ngahususkeun kana yaumul Jumat khusus bikin lihadihil ummatil Muhammadiyah khusus kangge umat Kanjeng Nabi. Dina hartos berarti urang ayeuna segi amal-amalan memang dina tiap dinten ge teu kenging lepas teu kenging ditinggalkeun amal-amalan mah. Maksud amal-amalan didinya nu kaetan sunat dari wajib mah teu kada dietang amal-amalan eta mah wajib. Ayeuna amaliyah tiap dinten urang bade naon bae eta mah kasunatan natepan, kasunatan maos Quran, kasunatan zikir sareng wiridan teu kenging dikantungkeun. Tapi anu janten perhatosan ayeuna dina wengi atanapi dinten Jumat mah langkung ditingkatkeun. Naon eta? Sadaya we. Bade natepan nu sunatna bacaan-bacaan anu sunat sareng sagala rupi. Atanapi sakarang ayeuna aya katerangan cariosan Kanjeng Rasul dina pada khusus dina dinten Jumat. Anu rok sok rada masyhur mah mau sholawat. Sabda Kanjeng Rasul cenah sing seueur maca sholawat. Keur kumaha urang maca sholawat? Eta mah bari urangna sadar, urangna khusyuk, urangna meunang kagambaran memahami kana eta bacaan sholawat. Atawa kadang-kadangan saukur maca we hungkul hate mah kamana karep misalna. Bari sakali geus sawios lamun nyentang minimal. Contoh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hate mah belum ingat kana pagawean. Gitu nya. Poho berarti hate teh. Saeuwihan urang mau sholawat bari hatena nu teu sadar-sadar acan. Kadang-kadang bener kulantaran geus malakat ari malakat geus biasa urang hate makamana we tapi lisan mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli sholatan kamilatan ari hate makamana we ingat sabab naon da geus biasa teh geus alang mun dilumpatan boge eta sholawat kamilah teh ari malakat pamisorkeun guru mah kieu contoh ieu punya lamun diudangkeun sare kita dibaca langsung disaeum malakat 30 umurnya orang sare keberapa ya udah baca 10 talang 10 waduh keberes malakat. Kadang-kadang orang mau sholawat tapi mana orang mau eling-eling acan teu sadar-sadar acan kana naon dibaca teu eling-eling keinget acan ka Kanjeng Rasulna maka saeuwihan mau sholawat dina dinten lumana wae eta ku Allah dipasihan 10 kasayaan ku Allah dipasihan kasayaan sapertikeun misla jabal sapertikeun gunung kasayaan bahkan wal malaikatu tastakbirulahu malaikat bakal pangmentakeun hampura ka saurang anu sakali maca sholawat bari hatena teu sadar-sadar acan eta. Sakali balik sadar ibu kan ada jadi ganjaran dia syukur-syukur balik sadar. Atau saur para sahabat ya Rasul atau kumaha lamun bari eling jalmi teh sadar khusyuk kana awasanana emut kanu janten Kanjeng Rasulna emut kanu janten kanyahan Rasul kanu janten umatna dina nalika mau sholawatna maka saur Rasul saurang jalmi mau sholawat bari sadar anjeunna eta nuju maca sholawat sadar kana awasanana moal matak aya nu ningalkeun kana buruhan sakali maca sholawat kajaba Gusti Allah. Lamun sadar tertibu mun sadar orang teu maca sholawat kamilah asal wa ta'ala eta mah gitu.
eta tiap dinten ayeuna saur tadi langkung ditingkatkeun langkung diseureurkeun maos shalawatna utamina dinten Jumat. Dina dinten Jumat mah aya hiji cariosan Rasul anu diriwayatkeun ku Anas bin Malik. Saur Kanjeng Rasul teh kieu, sing saha jalma anu daek maca shalawat tiap poe Jumat atawa unianana sabaraha kali tah 80 kali 80 ibu mah capek cenah loba timah cicil lah kiridit maca shalawatna tuh ulang kiridit naon shalawat dikiridit bisa biasa kiriditna kiridit shalawat merenang ayeuna lamun nyata mah bade maghrib kemarin bener cenah sekali waktu ayeuna we masih kena aya waktu di jam 10 deui ka engke sadajan maghrib mungkin Sabtu ayeuna 80 kali dakul bari tas we kieu anu baca shalawat sabaraha 80 kali bari dicicil eta mah bari sakalikeun mah nu penting aya ka jumlahanna sabaraha 80 kali. Saur Kanjeng Rasul sing saha jalmi nu maos shalawat dinten Jumat sareng wengianana 80 wihan maka bakal dihampura dosana eta jalma salila 80 tahun atau 80 tahun lainna teu acan maca shalawat teh mun kena kieu lah acan cenah 80 tahun lagi moal awe ulah kieu udah bisa nepi 80 tahun dina hartos ayeuna urang kersa tah ngamalkeun di antawis dari Rasul maos shalawat seueurna sakitu padilahna mun ngetang mun ningali sapertos kitu insyaallah bakal kasampeun urang. Gitu di antawis 80 kali. Para sahabat naros ya Rasul kedah kumaha abdi maca shalawatna kitu tah anu 80 kali teh kumaha lampahna Nabi bacaan shalawatna saur Kanjeng Rasul teh kudu ucapkeun cenah kuaranjeun kabeh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 80 wihan 80 kali. Ada kantun mana lah bade mah. Saur Kanjeng Rasul itu dengan 80 tahun sing kuring mangadi. Eta ngantawisa urang kersa maos shalawat atanapi amaliyah dina dinten Jumat anu sanesa. Utamina shalawat atanapi sok kadang geuningan kali di urang aya riadoha aya meunang naon hadiah emut kanu janten karuhun emut kanu janten sepuh urang tawasul hadiah maos yasin dina wengi Jumat sami eta oge di antawis kapadilahan kasaean rugu Jumat. Bahkan aya ulama nu nyerioskeun cenah ieu kaha wengi Jumat teh ahli-ahli kubur kaluhun urang ibu rama urang kawargian urang teh cenah datang ka imah nyanya nyawa dalam kapal masieun meureun kalau kedeuleuh pantok abah keur naon sieun urang oge kitu tapi langsung sumping ka bumi keur naon cenah ieu turunan kuring ditoong dalah keur nonton TV mah ayeuna cenah teu bae turunan aya ditoong urang cuma keur dalah cenah ieu bager keur ngagem pengiriman keur hadiahan nuhun cenah ya kitu urang nuhun cenah nying nya lemah nuhun cenah tah kitu wengi Jumat kaluhun urang sumping ka bumi ningalikeun urang ngantosan kiriman ti urang eta teh di antawis cariosa ulama sapertos itu nya kitu kalawas meureun urang disukan lamun tos pupus cik cenah ayeuna budak urang keur naon teh penting Jumat aya dari imah keur hadiah teh
keur ngaji Quran maca sholawat gitu. Bahkan tekudu cenah aya bahasa Allahumma awsil katerangan pengguru unaon pangan tekudu kusabab lamun murang kalina putra putrina maos ayat Quran eta teh ganjaranna tos langsung cenah naon bakal dipasihan jatah janten orang tua atau nabi sepuh. Sabab naon min jumlati amalil walad amalul walid murang kalina anu beramal pasti indung bapakna sepuhna ge bakal kabakean. Da beureum logikana kieu moal ngalakon aya urang kali lamun aya ibu ramah kan gitunya. Berarti urang oge cenah punten. Tawasul lagi cenah teu punten nya. Tawasul lagi cenah rumah. Tawasul teu bisa punten contoh. Urang mah pirakuan tuh eta maca Quran. Awas Quran sakamampuan urang. Sholawat nu bono sholawat nu tiasa urang. Umi Jumat secara utawina gambaran sapertos itu terkedah ngemukan ayeuna urang da abi mah biasa abi mah geuning anu misalna nu penting urang kersa sok we tah urang biasa maos Quran sakamampuan urang biasa kumaha tawasulna kumaha karetekeun Gusti abi mah tawasul ka Kanjeng Rasul para wali ka guru abi jami soleh keluarga abi apa hati itu atuh punten pamitean mah ieu nya bingung kumaha tawasul bila hadarat teh biasa kusunda teh da panganten panggadan uningangeun ieu dan tawis tak utamina saur tadi mawasul ayat suci Al-Qur'an bahkan sepuh kapung kurma kantos kuping sok biasa pamiwong Jumat mah tamat cenah samajmu sari saur tadi acara teh mah bener teh aslina oge Bantu sari cenah sok tamat kumaha naon teh. Wengi Jumat nya geuning seueur surah-surah teh. Kadang eta teh bantu sari teh sok nyambungi aya eta. Aya Yasin, aya Waqiah, aya Al-Rahman, aya Al-Mulk, aya Al-Mujammil, aya dina deui. Al-Fatahnya, aya naon deui? Hah? Eta berenang bukan tahu ya. Tamat ternyata wengi Jumat sadayana dinaon didengkul. Nah, sabab naon ngamuliakeun ngagungkeun kana wengi Jumat saur tadi Ibnu Abbas nyarioskeun pangsalna dinten Jumat atuh langkung diutamikeun urang nyeukeurkeun ibadah ka Gusti Allah. Eta antarapi tadi kantos nyaoskeun cariosan Kanjeng Rasul khusus ayeuna dina Jumat subuhna. Saur Kanjeng Rasul kieu man qala sing saja mengucapkan sobihat yaumil Jumat dina subuh poe Jumat. Qabla salat qodat sampai salat subuh. Berarti kasayaan anu utami teh natepan sadaacan fardu subuh sunat qabla subuh ataupun salat fajar. Gitu. Tapi sunat subuh ge mana? Sawios sunat subuh niatna sampai sawios. Dan sunat subuh bangan seukur qobliyahna unggul aya badiah subuh kitu nya. Ayeuna kautamian natepan dina qobla subuh antara sunat fajar langkung sae tibatan dunya jeung beusina. Itu padilahna. Wah, geuningan agungnya leres pisan sabab migawena hese eta pangna agung. Sabab naon laki jamin ngerejakeun anu midamelna dan naon hoream kadang-kadang tunuh kadang-kadang kaberangan kadang-kadang mantap padilana geus da midamelna ge teu sadayana biasa teu sadayana mampu kusabab aya godaan anu sanes. Satu acan ayeuna natepan farduna qobliyah subuh antara sunat fajar sunat subuh satu acan natepan fardu subuh awasula diantawisna ieu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi tilu uwihan. Barangkali Bu tilu kali uwihan maka ghafarallahu ta'ala dunubahu Allah bakal ngahampura kana
kabeh dosana walau kana misla zabadil bahri sanajan dosana saperti budak di lautan. Allah itu tak cenah aya nama punten apal cenah aya nama ramadan diamalkeun nya ulah burung busuk teuing ayeuna mah merentahnya samu tutung da nama micikomnya mah keureun ada tutung micikom meureunna tinggalkeun oge aya ngobor meureunna halu nya saat sering contoh namanya maka urang maoskeun kana eta kalimat astagfirullahaladzim alla ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih dilupuihan dina sadrajan natepan fardu subuh maka eta jalmi pakaliapunten dosana sanajan dosa saperti budak lautan. Adana aya dua deui sadrajan fardu subuh sok disebat kumaha husnul khotimah. Seperti kumaha supaya dibuat dia doa husnul khotimah sadrajan fardu subuh Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham mata sayyidina Allahumma askur Allahumma azkur Allahumma asli umat sayyidina Muhammad Allahumma afi umat sayyidina Muhammad Allahumma hafad umat sayyidina Muhammad Allahumma arham umat sayyidina Muhammad Muhammadan amatan ya rabbal Allahumma pilih umat sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal Allahumma barik an umat sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal eta 10 kali kometa lebat sami eta doa diaosna sabada qobliyah subuh atana sunat subuh sadeacan fardu subuh malah bandar padilahna maot husnul khotimah. Mendingan cenah keboro-boro salat subuhna ge contohna akhirna namu angkat pamilami teh itu ya contohna eta diantawisna padilahna dinten Jumat sauri Muhammad kitu pangsaena dinten sareng Jumat dina intina urang ningkatkeun amal ibadah urang khususna wengi sareng dinten Jumat tapi dina pada umumna tiap dinten oge urang mah ibadah kedah singgiat saimkana sakongan urang. Anu kadua ditaros deui naon sasi pangsaena maka walarang Ibnu Abbas pangsaena sasi nyaeta wahai rusuri sahru Ramadan pangsaena pirang-pirang bulan pirang-pirang sasi eta sasi Ramadan kusabab naon eta sasi Ramadan teh li'annahu unzila fihil Qur'an sabab dina sasi Ramadan diturunkeunana ayat suci Al-Qur'an bahkan pamita lepat Ramadan teh dicanakeun lepat Ramadan hartos nanti ngaduruk jeung pamita lepat ngaduruk hartos ngaduruk naon maka dinisbatkeun ku para ulama ngaduruk dirinya ngaduruk kalepatan kesalahan dosa-dosa anu janten manusia. Nah dengan biasa itu usapan sae pisan unggul pisan utami pisan dina sasi Ramadan. Cacak bunga bade leuweut kana bulan suci Ramadan bunga unggul lah orang Ramadan bunga kadang aya nu susah bener aya nu susah kumaha cenah puasa ya walau teu mau bisa tuh bisa bikin aya anu kitu nya rada bingung tapi ya lamun manahna bunga nalika bulan suci Ramadan bade nyangan bade mayunan bade lebat kana bulan suci Ramadan bunga manahna maka saur Kanjeng Rasul bakal dibebaskeun dina neraka bunga naung eta mun bunga tau di mana urang contohna kadunya bunga mana urang lebetna kala bulan suci Ramadan maka bakal dibebaskeun tina neraka bunga naung itu uya uide kanu tadi sanksi pangsaena nyaeta sasi Ramadan kusabab dina eta sasi diturunkeun Al-Qur'an sareng dina eta sasi aya Lailatul Qadar
Lailatul Qadar wali kenakan dina Muharram dina Safar dina Mulud sareng sajabina an saukur khusus aya dina sasi Ramadan. Anu padilahna eta naon teh Lailatul Qadar pamit ama hiji jalmi biasa kenging atanapi biasa ngalaksanakeun dina wengian Lailatul Qadar kana ibadah langkung sae ibadah 1000 bulan. Eta wah lami itu aya Lailatul Qadar dina sasi Ramadan aya. Sareng dina sasi Ramadan aya naon deui wa siamul wajib. Aya puasa cenah anu wajib. Aya puasa Ramadan kana minggu. Sareng kunaon deui pangasasi Ramadan di etang sasi bangsaena usabab waliana sawaban nafli bihi kasawabil fardhi sabab sanyana ganjaran ayeuna midamel kasunatan dina sasi Ramadan eta ganjaranana sami sareng anu fardu. Pamina tepan sunat ganjaranana sami sareng tepan fardu. Pami ayeuna misalkeun naon bae bentukna diganjarna saperti anu fardu lamun eta sunat. Nah, eta diantar bisa. Bahkan saur Abu Bakar Al-Waraq di antara bulan anu ayeuna caket kana sasi Ramadan eta teh janten dasar dina pada bentuk ibadah. Sapertos naon sasi Rajab, sasi Sa'ban, sasi Ramadan. Diumpamikeun ku eta ulama sasi Rajab lil ibarat ayeuna urang teh melakna ibarat melak pare urang melak pare mun buahan tanaman sayuran melak we. Ayeuna sasi Sa'ban lil ibarat naon? Sasi Sa'ban mah ibarat sasi nyeborna kana eta naon? Kana eta pepalakan dicebor. Anu kakilu sasi Ramadan nyaeta sasi sahru hasodi dari tazami sasi panen kana eta pepalakan. Itu tak panen naon? Panen amal ibadah. Dasar tadi sunat di abdi etang padu nusanes di etang suhur sareng sagala rupi. Ayat cariosan kieu sasi Rajab padilahna dikalikeun kana 70 kali kasaean. Sakali kasaean janten 70. Dina sasi Sa'ban sakali kasaean janten 700. Dina sasi Ramadan mah teu aya nu uningaeun hiji kasaean oge amin Gusti Allah Ta'ala. Dina Rajab mah dikalikeun 70, dina Sa'ban mah kana 700, ayeuna dina Ramadan mah eta mah mung Gusti Allah anu uninga kana eta bentuk ganjaranna. Wallahu urang mah sakadang-kadang liweuh nya, liweuh naon? Naon kebukaan sagala rupa we segala hiweun cilok sagala rupa nyeun sok buah sanes tara diulah eta mah diantawis urang panginten kawajiban sareng ayeuna mumpung aya dina sasi nu sae dinaonkeun dipergunakeun samaksimal mungkin urang bidamel. Dua nomor katilu pangsaena mah teh naon? Wa khairul amali pangsaena pirang-pirang amal nyaeta as-sholawatu al-khamsu sholawat sholat anu 5 waktu liwaktiha dina waktuna eta sholat. Itu painaha abwabul amal kunampangna Ibu Abbas ayeuna nyarioskeun yen tepan janten bentuk pangsaena di antara padamelan kusabab eta tepan jadi miniatur kehidupan eta jana. Sae natepanana leres natepanana maka ayeuna tingali kehidupanana ge moal tebih di 10 kitu. Lamun ayeuna sehari-harina kitu, sehari-harina kurang pas saur aturan agama berarti natepanana teu acan pas. Itu kan. Ya, natepan teh janten naon? Tah penilaian kecil tina bentuk kehidupan.
pamisna tepanan atau sae maka kehidupanana sehari-hari mah bakal sae. Pami ayeuna sehari-harina kirang sae na tepanana berarti kirang pas teu acan sae. Gitu. Kusabab saur di dieu faida putihat as-shalawatu putihat sairul amal lamun leres ayeuna netepan fardu anu limana maka leres sadaya amal ibadah. Bahkan geuningan kubakan janten dasarna netepan mah aya ulama nu nyarios dieu sanajan ayeuna sok zakat puasa jeung haji sagala rupa tapi salatna can bener mah cenah moal ditarima. Sebab naon eta mah nu janten pokok berarti natepan teh janten dasar dina amal ibadah urang. Gitu. Waida sudah di mana-mana natepan kirang sae. Ya saur tadi maka amal ibadah nage kirang sae. Wah, eta nu tilu perkara anu cariosan Ibnu Abbas, pamakai Ibnu Abbas hareupeun pupus saja. Sahabat Ibnu Abbas dina eta dinten berarti dinten Jumat. Ibnu Abbas na pupus dina dinten Jumat. Tuluy ayeuna kaimpenkeun ku hiji sahabat nyaeta Sayyidina Ali, ku Sayyidina Ali kaimpenkeun Ibnu Abbas teh 3 poe sabada pupusna. Ibnu Abbas taros. Sapertos tadi naon pangsana dinten Jumat. Dina impenan dia bade. Naon pangsana sasi Ramadan. Naon pangsana amal nyaeta natepan dina waktosna. Saur Sayyidina Ali naros ka Ibnu Abbas dina nalika tos pupus ditaros dina impenan. Maka saur Sayyidina Ali kieu la suila ulama wal hukama wal fuqaha minal masjid ilal maghrib la ajabu bimislima ajaba bi Ibnu Abbas. Ayeuna lamun ditaros sadaya ulama, sadaya ahli hikmah, sadayana ahli fikih, ahli ngartos kana agama ti wetan dugi ka kulon ditaros 3 perkara pasti jawabanana bakal sami sareng jawaban Ibnu Abbas. Naon pangsana dinten pasti dinten Jumat. Naon pangsana sasi pasti sasi Ramadan. Naon pangsana amal pasti natepan fardu dina waktosna. Saur Sayyidina Ali. Berarti Sayyidina Ali teh rada ngabantah gitu. Saur Sayyidina Ali mah, ye saur Sayyidina Ali mah nu tilu teh pangsana dinten, pangsana sasi sareng pangsana ayeuna nu janten amal. Eta Sayyidina Ali mah nyarioskeun kieu illa anni aqulu inna khairal a'mali kajaba kuring mah moal ngajawab kitu. Saur Sayyidina Ali naon pangsana dinten Jumat, pangsana sasi Ramadan, pangsana amal natepan 5 waktu. Kaula mah moal ngawaler jawaban anu eta. Saur Sayyidina Ali. Naon atuh? Saur Sayyidina Ali pangsana dinten misalnya atana di dieu mah pangsana amal heula inna khairal a'mal pangsana amal saur Sayyidina Ali mah sanes natepan anu 5 waktu tapi saur anjeunna pangsana amal mah nyaeta ma yaqarullahu ta'ala minka perkara atana bi amal anu ditampi ku Gusti Allah. Saur Sayyidina Ali pami saur Ibnu Abbas natepan di 5 waktu nu fardu saur Sayyidina Ali mah pangsana amal nyaeta amal anu ditampi ku Gusti Allah. Bahkan bahasana sawaun kanat qalilatan aw kasiratan amal nama bade saalih bade ageun bade saalih bade seueur nu penting ditampi ku Gusti Allah eta teh janten amal anu sae. Pancerdasnya Sayyidina Ali itu kan ya pintar Sayyidina Ali maka eta nanti sebab miftahul ilmina kuncina ilmu kan Rasul pamengkelebat mah Sayyidina Ali itu kan Sayyidina Ali dia panten ayeuna sanajan loba amal ibadah amal anu hari kiri tadi malam beneran nah sampai gawe tengah pake begitu tanya tak Sayyidina Ali mah sanaos saali amot pamiseueun
pami urang kersa dina amal ibadah nu ditampi eta nu pangsaena. Naon amal nu kedah seueur kedah kumaha sanaos saalit tapi ditampi ku Gusti Allah berarti hiji aya dasar kaikhlasan, kadua henteu kaluar tina aturan syara, katilu memang leres-leres saja ibadah ka Allah sanaos saalit eta teu janten amal ibadah. Ini bisa dicontohkan pang minimal ibadah naon atuh aya seuri ieu nya sonako sami kan aman. Ayeuna meureun mikeun naon mikeun halang di jalan atau napi meureun ka pungkur maya pangtung kerang pangtung ieu baralak pokoknya baralak kalapa ngalangan jalan dikasisikeun amal dari satu. Sanaos gambaran seperti itu sanes tepan sanes pausuran sareng sagala rupina tapi ngahal miceun halang miceun pilarak di jalan sami eta ge amal urang ikhlas mah karena Allah mah maka bakal ditampi eta teh pangsaena amal saeueuna abi kitu. Anu kadua pangsaena sasi saur sajeuna lima wahai suhuri ari pangsaena sasi eta sanes sasi Ramadan saur sajeuna lima naon atuh ma tatubu bihi ilallahi ta'ala taubatan nasuha. Saur sayyidina Ali pangsaena sasi mah nyaeta sasi anu anjeun tiasa tobat ka Gusti Allah kalayan tobat taubatan nasuha. Beureun kieu ayeuna teh Ramadan we wah Ramadan urang bisa 10 balik dibaca contohna wah sodaqoh ka masjid nyieun cangil nya nyieun naon comro tina sami naon gambaran di bangkala wah ka masjid pasieun urang ka pasangan ka santri ka mana we tah intina mah dina bulan Ramadan amal-amal teh wah kiat pisan lebat kana bulan Syawal lah leuwih dijajan cak urang lah cenah dari ulah cenah itu contohna namanya udang putih tara ari posok aja dong posok teh nyamuk ayeuna di sawal dikakeun dua tungtung doang misalkan tara we itu kan saur sajeuna ali mah sanes bulan Ramadan pangsaena mah bulan anu mana we nu penting urang biasa tobat dina hartos tuluy-tuluy ningkat ibadah urang ka Gusti Allah henteu ngetang sasiki itu saur sajeuna ali nya maka merendah kulantaran cerdas saur tadi percuma we cenah Ramadan we dia cukup harus saja henteu sejak itu ibadah tak sadayana sasi saur sadina alima sae utawina sasi anu biasa ditingkatkeun kepada urang gambaran urang tobat ka Gusti Allah kalayan tobatan nasuha. Itulah gambaran. Ari tobat nasuha teh kumaha kitu? Saur Ibnu Abbas ari tobatan nasuha teh nyaeta annatu bil qalbi nalangsa teh. Ceurik sanes sok aya nu wah bikeun ceurik amat kegoleran kunaon cenah tobat eta teh contohna hakikat tobat manalangsa manah urang ari ceurik cirina eta mah beureun kumaha kita ceurik-ceurikakeun bae nu penting nalangsa manahna itu nanya tapi sok sanajan ada ceurik ayeuna ngucurkeun cai soca tapi manahna henteu nalangsa mah sanes tobat nya sok aya eta pun lamun bulan Ramadan geuning sakadang-kadang buat kana sasi Syawal bahkan wah papangi jeung batur anu tadina sok kadang-kadang masih leuwih kagelpun tanda mungkin lah sok aya we keluar memeh bulan memeh lebaran mah silik goreng eta goreng itu ngobrolkeun kieu gitu apa goreng panggil we tanggal lebaran di jalan sasaliman bari ceurik apunten mah cenah bari ceurik ari hatena teu nalangsa anggota teh ngamureunkeun ka hasil lah teu cenah jiga ngobrol we misalnya nyawe soca nama ceurik ngucurkeun cai soca tapi hatena mah kalah naon kalah hasud sagala rupa aya dina maka lain tobat teh lain nalangsa teh atanapi bener-bener lain ngahampura ngahampura atanapi tobat kedah leres teu mana henteu ngacaukur ayeuna tapak ka ceurik eta mah ciri
nalang samanah eta nu janten parentangan taubatan nasuha ka Gusti Allah. Wal istighfar bil lisan ucapkeun istighfar ku lisan tapakna istighfar astagfirullahaladzim bari mana tadi nalang satya lisan ucapkeun istighfar manahna bari naon nalangsa sareng deui nu katilu mah wal iqlau bil badani mudar ku badana dina hartos moal balik deui kana dosa anu sami kitu tah ngajam nganiatan moal ngalaksanakeun deui moal midamel deui kana dosa anu tos dilaksanakeun kitu tah eta janto istobatan nasuha itu gambaranna. Dua tah pendapat Sayyidina Alimah pangsaena sasih nu mana wae nu penting urang tiasa tobat urang tiasa ningkatkeun ibadah urang ka Gusti Allah teu kedah dina sasi Ramadan wae sadayana geus sami nu penting urang kersa ibadah. Nomor katilu pangsaena dinten saur Sayyidina Alimah sanes dinten Jumat saur Sayyidina Ali dinten naon atuh wa khairul ayami ari pangsaena dinten maeta dinten tah tujuan kaluar anjeun fi dina itu dinten minad dunya ti alam dunya ilallah menuju ka Gusti Allah tegasna bil maoti maot tegasna mukminan billahi bal iman ka Gusti Allah dinten naon urang pupus dinten naon urang ngantunkeun meureun maot teh bari iman ka Gusti Allah eta pangsana dinten gitu ya memang kasaeuran ulama saena teh dinten maot Jumat tapi ulah ayeuna mah yang maot ayeuna ulah wakal ribuhna gentongna kere geus di bumi atuh ulah di marasa contona itu tanya pangsaena memang saeuran dinten Jumat ikawit kemis duhur lohot duwikakeun engke sonten sabab naon diantawis fadilahna teh anu moal ditaros di alam kubur ku malaikat munkar nakir balita basar mubasir kalayan eta jalmi tetep aya dasar keimanan sanajan jalma kafir maot dinten Jumat mah anggar munkar nakir gambar kitu tah nah gambaranna. Saur Sayyidina Ali pangsaena dinten teu dinten urang pupus ninggalkeun alam dunya tapi urang tetep iman ka Allah. Henteu lesot keimanan urang teh nalika urang ninggalkeun alam dunya. Nalika urang teh meureunan naon? Nya pisah kurungan jeung kuringan kitu kan ya pameta lepat mah. Tah tetep kaayaan urang iman ka Gusti Allah. Berarti bari dinten naon wae eta mah sami wae sareng deui pamihoyong tetep iman ka Allah kaayaan maot dina dinten wae naon wae berarti urang teu kenging lepas dina ibadah ka Gusti Allah dina tiap dinten gitu percuma da masing hoyong dinten Jumat oge cenah hoyong maot dinten Jumat bunuh diri we contohna teh anggar kana neraka eta kitu gambarannya maka tilu perkara nu sae saur Ibnu Abbas tilu perkara nu sae saur Sayyidina Ali saur Ibnu Abbas mah nu tilu pangsaena dinten Jumat pangsaena sasi Ramadan pangsaena amal natepan anu 5 waktu anu fardu tapi saur Sayyidina Ali mah tilu nu sae pangsaena dinten urang pupus ninggalkeun alam dunya kalayan iman ka Gusti Allah pangsaena sasi nyaeta sasi anu urang tiasa tobat ka Allah ningkatkeun ibadah urang ka Gusti Allah pangsaena amal nyaeta amal anu ditampi ku Gusti Allah sok sanaos sahari sakitu nu tiasa kapiatur pamudah-mudahan aya manfaatna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil